Wih, diajar Sunda. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kemana Ramang? Alhamdulillah saya. Sae. Tah, siap diajar pan dinten ayeuna. Sok siap heula tatahar heula sok mangga. Urang baris diajar ngeunaan hiji materi anu matak pikaresepeun ye. Cik, naon kira-kira anu apal? Asin. Nyantos atuh nya urang kawanon lah sareng kompetensi dasarna ye. Ieu KD teh dumasar kana KD kelas 10 3.2 nyata hidup diperdih pikeun ngabandingkeun jenis-jenis dongeng mungkin teh dumasar isi struktur jeung aspek kabasaan. Anu kadua hidup diperdih pikeun mintonkeun nya rupaning wanda dongeng nya mukali ngaliwatan cara ngadongeng atawa monolog atawa dramatisasi. Tah, kok kituna orang siap-siap heula nya ngawitan diajar ngeunaan materi dongeng. Nu kahiji urang ningal heula naon wanganan atawa pengertian dina dongeng. Dongeng nyaeta carita anu wanguna pondok dina basa lancaran nu ngandung unsur-unsur pamohalan. Tah, jadi wangun carita mah pondok ya, lancaran hartina bebas. Tah, mun unsur-unsur pamohalan berarti aya carita anu teu asup kana akal. Begituna urang leuwih jentrede urang ningali kana ciri-ciri dongeng. Dina ciri-ciri dongeng bakal kapedar engke. Nu kahiji nyaeta sumobarna secara lisan. Jadi tatalepa kepada jalma. Ya, ti aki pindah ka incu, kayak pindah ka mana deui. Anu kadua teu kanyahoan sanu ngarangna. Ya, saha nu ngaranna dongeng ieu teu apa disebutna teh anonim gitu. Nu katilu nganggunakeun basa lancaran tadi teh ya. Nya lancaran teh bebas, teu aya aturanana siga urang nyaita sapopoe. Anu kaopat ngandung unsur-unsur pamohalan, teu asup akal. Contona aya sato anu bisa ngomong pan teu mungkin gitu. Tah, caritana biasana pondok, teu panjang siga novel. Janten carita dongeng mah pondok. Nu terakhir nyaeta ngandung ajen atikan. Ajen teh nilai, atikan teh pendidikan. Janten dongeng tangtuna miboga nilai-nilai pendidikan. Kumaha? Tas ka hartos wanganan sareng ciri-ciri dongeng sadayana? Ke atas. Oke, mantap. Urang lajengkeun deui urang salajengna. Nyaeta unsur-unsur dongeng. Aya naon wae unsur-unsur dongeng teh? Nu kahiji aya jejer atawa tema. Anu kadua aya latar atau disebut setting. Anu katilu aya disebut palaku atawa tokoh. Anu kaopat aya galur atawa alur. Nu terakhir aya amanat atawa pesan. Tah, urang gua hiji-hiji. Nu kahiji nyaeta jejer atawa tema. Ya, nyaeta ide, gagasan atawa jejer pikiran anu ngajiwaan carita. Jadi intina mah ide atawa gagasan dina eta carita dongeng. Naon temana teh? Gitu. Salajengna latar atawa setting. Ya, latar atawa setting nyaeta penempatan. Nya tempatan di mana? Waktu atawa mangsa, suasana lumangsungna carita. Tah, ieu unsur-unsur latar. Gitu. Salajengna nyaeta palaku atawa tokoh. Ya. Naon-naon atau bisa jelema, bisa sesatuan, tutubuhan, bangsa jin atau naon wae anu ngalakonan dina eta carita. Gitu. Jadi tokoh dina eta carita. Salajengna nyaeta galur atawa alur. Nyaeta runtuyan kajadian dina carita anu ngawangun hiji lalakon. Eta hiji carita nepi ka ngaleunjeur. Jadi bisa nepi ka kajieun hiji carita dongeng gitu. Nu terakhir nyaeta amanat. Naon amanat? Amanat nyaeta rupaning hal atawa perkara anu rek ditepikeun ku pangarang dina karyana. Najan anonim angger si pangarang hayang nepikeun naon nu hayang ditepikeun ku si pangarang. Gitu. Wah, tos ka hartos. Ayeuna mah urang lajeng kana papasingan dongeng atawa jenis-jenis dongeng. Aya naon we sih? Maka hiji aya disebut fabel atawa dongeng sasatoan. Ya.
Fabel nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun sasatoan kalawan paripolahna saperti manusia. Upamana wae bisa nyarita ye jeung mikir gitu. Jadi eta anu disebut fabel. Anu kadua nyaeta parabel. Nyaeta dongeng jalma biasa. Tah, anu disebut parabel nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun paripolah jalma biasa. Gitu. Ya. Tah, anu katilu ayeuna nyaeta legenda atawa dongeng sasakala. Ya. Legenda nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun kajadian atawa asal muasal di tempat barang sasatoan atawa tutuwuhan. Nah, anu kaopat nyaeta sage atawa dongeng baban. Ya. Sage nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun hiji kajadian atau hiji jalma anu aya patena di sejarah. Disebut oge dongeng sajarah gitu. Terakhir nyaeta mite atawa dongeng kepercayaan. Mite nyaeta dongeng anu raket patalina jeung kepercayaan masyarakat kana bangsa lelembut atawa perkara-perkara anu goib. Tah, kumaha? Tos kartos sadayana? Oke? Oke, tos kartos mah urang cekapkeun ya wilujeng tepang deui dina pangadilan salajengna nya. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sadayana.